Senis dan Sumere layang artikan secara simbolis anu boleh disanggakeun ku Bapak Kepala Sekolah Kawawakil kelas 12. Dilajengkeun sungkeun ke siswa kelas 12 minangka amita. Bapak 3 tahun kapangkat abdi sadayana ngincar ieu sakola sejak nyusup ilmu pangaweruh bagi kadangan ieu parantos wakasan salamu abdi diaping dijari diwejang ku Bapak miwah Ibu Guru tantosna sering ngajakeun kana mana agung cukup lumur ngedak jembar hapunten anu ditegak mugia Bapak miwah Ibu hapunten nangan ieu abdi seja pamintang ngeda doa estuna seja ataskeun yusud elmu ka tahap anu saklasa anggone ingatan 3 tahun lain bangsa anu saeuti 3 tahun hidup sakabeh diabdi dijari diabdi dididik diajar rupa-rupa ilmu pangaweruh eta sakabeh pikeun bekal hirup tur kehidupan aranjeun pola hidup sing bisa ngamangkeunana sing bisa ngamangpaatkeunana tur ngamaslahatkeunana keur diri hidup pribadi oge kulawarga katut masyarakat jeung negara bangsa tur agama anaki balumbung jalan rahayu beramangkat naratas jalan kawalyaan buka tutup ringkang sorangan brin hurip jati walagri waluya sakebantunan balgira mangkat sing panjang natara lakon kasmaran dicaritau bral Salajengna amitan di siswa-siswi kelas 12 ka Bapak miwah Ibu Guru Bapak Komite Wakil PU diaturanan semuanya diaturkan pangono amitan di kelas 12. Sleep.